Kadza kasabu khabar manafiyah. Wajibiha masluwatan la talihadanya. Kadza ka etanya kitu deui. On kabar teh. Manunya. Hadru ngalarang. Sabgu khabarin ari ngalakeunna khabar manafiyah manurikeun kana manafi. Teu meunang ngahalakeun khabar manurikeun kana manafi berarti ieu amina wasih anu katerapan ku manafi. Ingat, amina wasih kan kamari aya anu bi ghairi syartin wa syaratan, aya anu aya syaratan. Terus anu aya syaratan hiji aya anu disyaratkeun kudu kapilaan ku nafi nya. Kamari tah berarti ieu keur amina wasih anu katerapan ku naon? Ku nafi. Nah, di mana-mana amina wasih anu katerapan ku nafi kan ngabogaan naon berarti khobarnya aya khobaran. Tah, si khobarna anu katerapan ku manafi si amina wasih kana ieu si khobarna teu meunang diheulakeun. Manurikeun kana manafi jeung amina wasih kana. Guys, tinggal kana sarana. Yani annahu la yajuzu ayataqaddama al-khabaru ala manafiyah. Teu meunang ngaheulakeun khabar manurikeun manafi, ya. Jadi khabar diheulakeun manafi digumahakeun. Dipanurikeun ieu hukumna teu meunang sabab manafi ieu akur sibeh istifham. Ari istifham kan kudu dikumaha? Satu kalam memiti omongan. Tah sibeh istifham oge akur di antarana napi ieu manafi. Maka teu meunang digomakeun, teu meunang dipanderikeun atawa teu meunang ayeuna khabar diheulakeun manafina dipanderikeun ieu hukumna teu meunang. Guys. Wa yadkhulu tata hadza kismani abus kana ieu qaidah ayat taqaddama al khabaru ala manafiyah naon kismani dua bagian. Aya dua bagian. Ya, dua bagian berarti ieu anu hukumna kumaha? Teu meunang diheulakeun khabar, madeukeun kana nafi. Ahaduma salah sahijina. Maka na nafi syaratan bi amalihi kahijina nyaeta si napina teh ngajadikeun syarat dina beramalna. Nyaeta anu lapat sabaraha teh ya? Opatnya aya opat lapat anu beramal sapertikeun kana syarat kudu kapilaan ku nafi. Nahu mazala wa akhwatuha nyaeta lapan mazala jeung babaturanana. Mazala mabariha mafata mangfaka. Terus ma fatiha eta opatnya. Fala taqulu maka ulang ngucap anjeun coba khabarna diheulakeun qaiman mazala zaidun. Asana mazala zaidun qaiman. Tah asana kitu. Geus kitu diheulakeun khabarna. Otomatis manafina digumakeun, dipanderikeun. Qaiman mazala zaidun. Tah ieu hukumna teu meunang. Gitu. Mata cek di dia wala taqulu maka ulang ngucapan jin berarti hukumna ieu ga boleh hiji tanu teu meunang. Wa jadal ka Ibnu Kaisan. Aya nu ngeumeunangkeun aya geus lah silieur teuing mah ulah. Naon bisi pabeulit kitu nya geus hiji heula. Cek musannif teu meunang kecuali engke lamun aya kaul anu ngeumeunangkeun. Wasani kaduana malam yakun annab syaratan bi amalihi. Nah, anu kaduana aya deui si napina teh lain ngajadikeun syarat dina beramalna. Walaupun nafian beramal. Dah teh ngajadikeun naon? Syarat. Tahu? Maka na Zaidun qaiman. Mana amina masana? Kana aya manafian teh? Aya. Cing lamun eueuh manafian anger beramal? Anger beramal. Beda jeung nu tadi jeung masalah. Lamun masalah mah syarat keterapan ku manafi. Eueuh manafi bisa beramal? Teu bisa da eta beungeus ngajadikeun syarat. Tah ieu mah anu manafina teh henteu ngajadikeun syarat.
anggar teu meunang diheulakeun khobarna, anggar teu meunang gitu. Tah jadi dua gambaran anu tadi teh nya, hiji ketika si amina wasana teh ngajadikeun syarat, nomor kaduana si amina wasana henteu ngajadikeun syarat katerapan kuma nabi. Tah ya contohna makana Zaidun iman heulakeun khobarna wala taqulu qaiman makana Zaidun. Tah ieu hukumna teu meunang gitu. Geus sakitu ieu mah beres. Adi teh. Nah, jadi si khobar teu meunang diheulakeun mandadikeun kana manapi itu hukumna enggak boleh. Geus beres. Wa man usabgi khobar la yastufi wa du tamamin ma bi rafin. Wa man usabgi khobarin jeung ari nyegang ngahalakeunna khobar. Dapat gede. Wa man usabgi khobari laisa jeung ari ngalarang ngahalakeun khobar laisa ustufi eta teh dipilih itu manu. Kumaha lamun lain manapi tapi samartapat jeung naon? Jeung manapi. Ari mah teh ka henteu laisa oge naon? Henteu akur. Tah, kumaha lamun khobar laisa? Pan akur manana naon? Henteu. Ngan beda lapanna kumaha? Beda lapanna. Cek di dieu wa man usabgi khobar laisa usufi. Ngalarang ngahalakeun khobar lapan laisa itu dipilih. Berarti akur jeung kumaha? Jeung mati. Akur teh henteu meunang. Teu meunang ngahalakeun khobar laisa itu hukumna teu meunang. Ya, tinggal kana sarana bakal aya contoh. Ikhtalafa an-nahwiyun fi jawazi taqdimi khabar laisa 'alaiha. Ikhtilaf ulama nahwu dina meunang ngahalakeun khabar lapat laisa mandirikeun kan lapat laisa. Khabarna dihalakeun laisana dipande. Fadha al-Bufiyun wal Mubarrad wa Zujaj wa Ibnu Siraj wa aksar mutaakhirin wa minhum musannif. Cek musannif cek ulama biya ilal man'i kana hukumna henteu meunang. Nah, berarti teu meunang khobarna dihalakeun laisana jeung isimna dipanderikeun. Itu hukumna teu meunang. Wa dhahaba Abu Ali Al-Farisi. Aya manu ngameunangkeun ya. Wa Ibnu Burhan ya jawazi kana naon? Meunang. Aya ulama ieu manu meunang Ibnu Burhan mah. Wa taqulu qaiman laisa Zaidun. Qaiman eta anu nangtung laisa henteu sajaidun ki Zaid. Aya ulama anu ngamanakeun tapi kebanyakan nama kumaha ngalarang kebanyakan. Geus lah aya nama orang nuturkeun ka musannif di antara musannif anu berpendapat bahwa teu meunang ngahalakeun khabar lapad laisa. Geus sakitu titik. Tapi wadu tamamin ma birob in yaktafi wa ma siwahu naqisun. Nah, ieu mah beda pembahasan ya. Titik dipikeun ka tadi setengah bait, ayeuna geus beda naon deui? Beda pembahasan. Pembahasan naon? Wadu tamamin ma birob in yaktafi atawa tingali kana sarana ngarangeunangan. Wa qaluhu wadu tamamin ila akhirih. Jeung ari kaona musannif lapad zu tamamin ila akhirih nepikeun ka tungtung manahu anna hadzal af'ala in qasama sila kismaini. Sanyanya ari pirang-pirang fi'il itu kabagi dua bagian. Ahaduhuma ma yakunu taman wa naqisan. Salah sahijina aya anu tam aya anu nakis. Wasani anu kaduana ma la yakunu illa naqisan. Kaduana nyata henteu bukti itu ambil kecuali naon? Nakis berarti anu nakis. Dekan deui. Anu kaji aya bisa tam bisa nakis. Anu kadua mah nakis sungkul. Eueuh naonan? Eueuh taman. Yes. Nu kumaha tam jeung nakis? Wal muradu bitam ma yaktafi bimarfu'i. Anu dimaksud ku tam teh nyata ngalap cukup ku ropana wungkul. Itu ngaranna tam. Dekan deui.
Tam teh nyeta mayak tapi bimar buihi ngalap cukup kuropana wungkul. Berarti butuh karena khobar teh. Boleh kan deh? Iya tam amin nawasih anu tam. Jadi dia amin nawasih anu tam teh mayak tapi bimar buihi amil anu ngalap cukup kuropana wungkul. Berarti itu butuh karena anu nasab. Anu nasab berarti naon? Khobar. Nah, ieu mah teu butuh kana khobar. Amin nawasih cukup ku isim wungkul teu butuh kana khobar. Di mana-mana aya amin nawasih sapertikeun kitu nya cukup koropana wungkul eueuh khobaran nu kitu ngaranna tam nu kitu ngaranna. Mata cek dina bait tadi pan wazu tamamin ma birob in yak tapi tam itu ngalap cukup koropana wungkul. Jadi tatam. Wabin nakis nukumaha anu nakis? Wabin nakisi jeung ari anu dimaksud ku nakis malayak tafi bimarfuihi amil anu teu ngalap cukup koropana wungkul. Bal yahtaju ma'ahu ila mansub balik tak di samping butuh kana rofa oke butuh kana mansub. Tak berarti ya mah amil di samping butuh kana isimna oke butuh kana naonna khobar. Tah di mana-mana aya amil nawasih aya isiman aya khobaran nu kitu amil nawasih naon ngaranna? Ya nakis. Jadi lamun tamah cukup ku isimna wungkul, lamun nakis mah di samping ayeuna ngabutuhkeun kana ropana atawa isimna oge ngabutuhkeun kana khobarna. Teruskeun. Wa kullu hadhil af'al yajuju an tustamala tamatan. Ieu kabeh fiil amil nawasih itu bisa dipakai pikeun anu tam. Ingat, cik tadi nu tam nu kumaha? Anu ngalap cukup koropana wungkul atawa ngalap cukup ku isimna wungkul teu butuh kana khobar. Tah kabeh amil nawasih teh bisa ayeuna teu butuh kana khobar. Bisa. Nah, mata cek di dia wa kullu hadzal af'al yajuju an tustamala tamatan. Kabeh ieu pirang-pirang fi'il teh bisa dipakai naon? Tam. Bisa dipakai tam teh ngalap cukup koropana wungkul teu butuh kana khobarna. Illa fatiha wa zala kecuali dua lafaz fatiha jeung lafaz zala berarti fatihana berarti anggar anu katerapan kumaha nafi jeung jalana anu keterapan kumana nafi maka eta mah teu bisa ngalap cukup koropana wungkul. Berarti butuh kana naon? Butuh kana khobar ngaranna nakis. Jadi ieu Fatihah jeung jala teu bisa disebutkeun amil anu tam. Nah, dua ieu nya ngan jalana allati mudhari'uha yazalu anu fi'il mudhari'na lafaz yazalu ta ieu mah ngabutuhkeun kana naon? Kana khobar. Zala yazalu. Emang fi'il mudhari'na sabereji? Ala aya zala yazalu aya zala yazulu. Ieu deui tuturna zala oge. Illa la allati mudhari'uha yazulu. Lain anu fi'il mudhari'na naon? Yazulu. Lamun zala yazulu bisa dipakai tam? Bisa. Lamun zala yazalu teu meunang dipakai tam. Kudu naon? Nakis. Nah, lamun zala yazulu bisa ngalap cukup ku isim wungkul? Bisa. Teu butuh kana khobar. Lamun zala yazalu itu mesti nakis teu meunang Hadi? Res. Faina tamatun nau. Contoh. Jalat asyamsu. Jalat dingsir naon asyamsu panon. Tah ieu contoh anu zala yazulu. Nah, zala yazulu. Lamun zala yazalu mah kan mesti naon? Mesti nakis pan. Lamun zala yazulu bisa nakis bisa tam. Iya contoh anu keur naon? Keur tam.
alap cukup koropana wungkul teu butuh kana khabar. Aya khabaran teu? Eueuh. Nah, zalatis syamsu, zalat asyamsu. Guys. Walaisa jeung kecuali lapan naon. Laisa fa innaha la tusta'malun illa nakisatan, lapad laisa oge akur henteu bisa dijieun amil anu tam. Kuduna berarti sebenarnya ge nya simpulna kabehanana itu bisa di jieun tam bisa kabehanana. Amilna wasa anu kamari anu kabehanana itu bisa ngelap cukup koropana ungkul khobana kabehanana kecuali tilu hiji fatia dua zala anu fi'il mudhari'na ajalu tilu lapan aisa tah ieu anu tilu mah enggak boleh tam mesti naon mesti nakis itu deh. Nah pamisalu tam contoh anu tam kalau dana wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Ya. Wa in kana dzu usratin. Lapad kana aya isiman aya dzu usratin tapi eueuh khobaran tanu kieu ngaranna tam lain nakis. Wa misalu tam contoh deui ayeuna. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu. Apad madama aya isiman? Oh iya, aya khabar? Oh, berarti ngaranna tah ieu contoh anu naon? Contoh anu tah. Qala ta'ala wa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Tumsuna tusbihuna eta amil nawasih babaturun lapan kana. Aya isiman? Aya isim dhamir. Aya khabar? Oh. Tah ieu ngaranna anu tah geus beres kitu. Matak ciduna bet. Wa dzu tamamin ma bi rabin yaktafi ngarantam teh nyata anu ngalap cukup koropana wungkul teu butuh kana khobar atawa mansub. Wa masiwa nakir salian titam ngaranana nakis tu ning dijelaskeun dia oge. Wa naksu fi fatiha laisa zala daiman kufi. Nakis itu selamana aya dina fatiha laisa jeung za lah itu selamana. Moal aya laisa fatiha zala anu kumaha berarti tam. Oh kabehana nakis salian ti ieu bisa tam bisa nakis. Ade? Yes. Jadi wala baris ya sekinya. Wala yali al-amila ma'mul khobar illa idza dzarfan atau harfa jar. Wala yali jeung taranya ning non ma'mul khobar al-amil kana naon? Kana amil. Ma'mul khobar taranya ning kana amil. Ma'mul khobar teh lain khobar, tapi anu diparentah ku khobar ngaranna ma'mul khobar. Bener kan deui? Ieu kan aya bahasa amil. Amilna ieu amilna wasih. Kana jeung akhawatna. Jadi teu meunang ma'mul khobar itu nyanding kana amilna wasih. Bener kan deui? Teu meunang ma'mul khobar. Ingat ma'mul khobar teh nyaeta anu dititah ku khobar lain khobar. Tapi ma'mul khobar. Urang contohan geura. Jadi bakal aya. Yani annahu la yajuju ayali kana wa akhwatuha ma'mul wa akhwatiha ma'mul khabariha. Teu meunang nyanding ma'mul khabar kana jeung akhwatna. Alladzi huwa laisa bi dzarfin wala jarn wa majrun wa hadha yashmulu halaini haduma. Anu salian ti dzarf jeung naon? Jar majrur. Berarti kebakan aya. Kumaha lamun ma'mul khabarna kaluar tanda dzarf jeung jar majrur maka hukumna meunang. Jadi teu meunang ma'mul khabar anu lain dzarf jeung jar majrur itu hukumna enggak boleh.
Lamun jalma itu hukumna. Ahaduma salah sejeuna itu hal lain. Ayyataqaddama mamul khabariha wahdah alal ismi. Hiji mamul khabarna ti heula bari nyorangan mandarikeun kana isim. Wa yakunu al khabaru ma'khur al ismi, anya khabarna diakhirkeun tina naon kana isim naon urang contoh. Kana tu'amaka Zaidun akilan. Mana amina wasana? Kana mana isimna? Zaidun eta isimna. Mana khabar kanana? Mana khabar kanana? Khabar kanana lapat akilan. Akilan itu simpangnya eta. Jadi asalna kieu, lamun tartibna kieu. Kana Zaidun akilan to'amaka. Tah asalna kitu. Kana kabuktian Zaidun ki Zaid akilan eta anu tuang itu Zaid to'amaka kana kadaharan anjeun. Isim kanana Zaid, khabar kanana akilan. Ari to'amaka ngajadikeun naon? Tah ieu ngaranna ma'mul khabar. Ma'mul khobar teh anu dititah ku khobar. Eta kan tika naon? Tika nasab mana? To'amaka tika nasab. Dinasabkeun ku lapan akilan. Iya akhirnya nasi fa'il sama martabat jeung fi'il. Kade anu nganasabkeun kana maf'ul bih itu lain fi'il wungkul. Termasuk isim fa'il oke bisa nganasab. Nah contohnya seperti ini ya. Akilan eta anu nuang itu Zaid wa maka kana kadaharan anjeun kitu katartibanana. Geus kitu si ma'mul khabar dikumakeun. Diheulakeun. Diheulakeun bari nyanding kana amil nawa seh. Contohna seperti kieu. Kana to'ama kata to'ama kata ngaranna nyanding kana Amin nawaseh, yang amin nawaseh. Mamul khobarna iya nyanding kana lapat kana. Maka iya hukumna dilarang atau enggak boleh. Wahdihi mumtani'atun indal bisriyin. Ecek ulama bisriyin mah iya teh hukumna teu meunang. Aya anu ngamanangkeun? Aya. Wajazaha kufiyun. Cek ulama kufi mah menanglah nu penting maka harti cek ulama kufi teh. Tah, ulama kufi tah. Cek ulama Basra mah teu meunang. Tiba heula ulama Basra jeung kufi tara naonnya? Tara akur. Ikhtilaf we. Aja ngabogaan hujah masing-masing. Ya, cek ulama Basrin mah geus lah teu meunang. Tadi karena to'amaka Zaidun akhirnya dia hukumna enggak boleh atau alias temuna. Jita asani kaduana ayat taqaddama al ma'mul wal khabar al ismi kaduana nyata ma'mulan diharapkeun nya khabarna manarikeun kana isim wa ya taqaddama al ma'mul al khabari ajeng ma'mulna ti ala khabarna panda rinahu. Kana to'amaka akilan Zaidun. Ieu mah beuki naon ieu mah? Beuki serem. Kana kabuktian to'amaka kana kadaharan anjeun. Akilan eta anu tuang. Saha Zaidun? Mana isimna? Zaidun mana khabarna? Mana ma'mul khabarna? Gitu. Taya keur ngalakeun mamul khabar jeung khabarna. Sementara isimna digumakeun dipanderikeun wa ya mumtani'atun inda sibawain. Taya teh dicegah numutkeun ulama Imam Sibawayh. Wa jaza ba'dul bisriyin jeung ulama bisriyin sawarena itu hukumna ngamenangkeun cek ulama bisriyin mah. Rek ulama mereka saurang ayeuna berpendapat atau ayeuna mengikuti kumaha maneh reka mana we bebas. Nu penting aya naonna? Aya kawana.
Ayakhruju min kalamihi innahu idza taqaddama al-khabar wa amamul ismi wa qadima al-khabar wa amamul jasad al-mas'alatu dan lam yali kana amamul khabariha. Di mana-mana ayeuna khabarna teh heula mojeng ma'muna alal ismi mandadikeun kana isim. Wa qadima al-khabaru ala ma'mul aja khabar diheulakeun mandadikeun kana naon? Ma'mul. Jazat masalah maka hukum naona masalahna menang. Mana contoh? Kana akilan tu'amaka Zaidun. Kana amiyana isimna Zaidun khabarna. Ai mah diheurakeun khabarna. Mamul khabarna tu'amaka tai mah tartib. Si amiyana lah gara-gara ma'mul kakara ma'mul. Lamun tadi makan tu amaka lah. Karena suamaka Zaidun akilan. Namun ieu mah si khabar dikumakeun, diheulakeun mandadikeun kana ma'mul khabar. Cek ulama bisriyun ma eta hukumna kumaha. Fa in kana amal mudharban aw jarana majruran jazailahu kecuali lamun ma'mul khabarna kaluaran tina dzarab atawa kaluaran tina jar majrur maka hukumna tak tingali kana sana. Fa in kana amamul dzarban aw jarana majruran jazailahu di mana-mana ma'mul khabarna kaluaran tina dzarab atawa jar majrur maka menang nyandingkeunana kana lapad kana. Jadi bisa disandingkeun kana lapad kana. Namun tema khabarna keluaran tanah dzarab lain khabar mamul khabarnya mamul khabarna keluaran tanah dzarab jeung mamul khabarna keluaran tanah jar majrur. Kana inda bisriyin wal kufinahu kana inda kazairun qaiman. Kana kabuktian inda ka eta tetep disandingkeun anjeun sajaidun ijen mukiman eta anu nunangtung koma yaku mana amana kana mana isimna mana khabarna mana khabarna aya mamul khabaran teh mana eta indah ka mamul khabar gitu ngan peda kaluaran tina jarmaj dorob bener maneh mah jarmaj dorob. Maka ieu hukumna menang da mamul khabarna kaluaran tina naon dorob teu meunang teh lamun lain kaluaran dorob aja lain kaluaran tina jarmaj. Contoh deui wa kana fi kazaidun ragiban ana kabuktian fika di tadi anjeun sahaja itu ijen ragiban eta anu tina ragiban dit ngewe da apa mau ngewa ngewa tinggal di karep ragiban fi lamun ragiban fi naon artina ngewa lamun ragiban naon an kaharepna lamun ragiban an berarti manana naon ngewa lamun ragiban an kaharepna ieu mah lain an tapi naon fi berarti manana resep mana teh jika nulieur pan ragiban teh aya dua mana aya ngewa aya resep tapi tinggal di kaharepna harap jarna naon lamun kaharepna harap jarna an berarti ngewa lamun kaharepna lain an berarti naon resep sapertikeun fi bi resep tah sapertikeun ieu kaharepna naon pi sabab ieu fi ka ngajadikeun naon mamul khabar mamul lapad ragi ta asana kieu pan wa kana zaidun ragiban fika ta asana kitu kana kabuktian sajairun kijit ragiban eta anu
resep fika dia anjeun tah asana kitu ngan si mamul khabarna digubakeun diheulakeun bari nyanding kana amil lapad kana yakumna menang sabab mamul khabarna kaluaran tina naon yarmaj ai anu dimaksud ku bet nu tadi teh wala yali al amila mamulul khabar teu bisa nyanding mamul khabar kana amil kecuali lamun tiama mamul khabarna kaluaran tina dzaraf atawa kaluaran tina jar majrur maka itu hukumna nah tidak guys jadi orang ieu hayang karti mah kudu apa mamul khabar mamul khabar ingat mamul khabar teh anu dititah ku khabar jadi khabar bersama seperti itu has beres wa mudmarasya nismanin wa in waqa muhim mastabana anahum karena sudah barang beta